ayahna anjing. Nuan lila ke mana lagi? Heeh, duit pan aing bete ningali di urang rek dijual 15.000. Apa sih ini kocak nih 15.000 mah ieu? Heeh, anjing manukna ge teh disada. Ku aing dia di tinggal teh Amah kocak mah. 15.000. Baik kan? 15.000. Baik. Nya, Nuhun dicekeknya. heeh. Bet, kemana? Mah, kalabak. Ari manuk anu ti urang teh tadi dijual atau rek dikukut? Aku dibikin si Agus nih, manuk teh. Nah, makanya dibikin ke si Agus. Dijual. Oh, orang tuh duit ke rokok. Oh, kembae ari dijual mah anu penting. Kembae nya? Heeh, da urang mah geus ikhlas ridho mere ka maneh. Nuhun nanti gitu Heeh, baik, geus dijual mah. Paling sabaraha?